Buset 8 jam.
Lengsenemi mangrupi gening pangkalian kasadayana kula warga benar agar nanti sadayana regengan anu dipimpin langsung ku Bapak Lurah Dina Raraga syukuran tasakur nikmat ruatan atanapi ngahuriku kalayan periode kawinnya pamubilun tur kolbu meninggal bilih diayakeun mangrupi sambutan terminana ka Bapak Tripida Desa waktos sareng tempat di Sumatera. Hah? Iya, ini juga, awas ini. Sebelah situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Tuhan wa Ta'ala bahwasannya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di Balai Desa Jati Baru dalam rangka Ruat Bumi yang alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya dari awal sampai akhir kita masih diberikan suatu nikmat yang tiada terhingga. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta para kawan dan kasih, para ketua BPD dan anggota, para ketua LPM dan anggota yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga seluruh lapisan masyarakat Desa Jati Baru, dan tidak mengurangi rasa hormat kami yaitu kepada pimpinan Wayang Golek Tujaran Pilihan Jatiga beserta rekan-rekan yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya rangkaian daripada kegiatan acara yang telah dilaksanakan, bahwa kegiatan ini adalah dilaksanakannya atau rangkaian daripada kegiatan ini mulai daripada peringatan 1 Muharram Pawai Taru dan juga bisa terselenggara atas partisipasi daripada pertama yaitu adalah mahasiswa KKN dari Nurjati Cirebon dan juga seluruh masyarakat Desa Jati Baru dan juga para kepala sekolah, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan yang lain sebagainya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini, atas apresiasi dari seluruh masyarakat Desa Jati Baru. Dan juga dari rangkaian kegiatan ini tentunya ada beberapa kegiatan yang diantaranya yaitu adalah Pawai Dongdang atau Festival Dongdang. Yang kedua juga ada Festival Seni Budaya yang mana yang dihadiri dari 5 dusun yang ada di Desa Jati Baru. Itu kami secara atas nama panitia dan seluruh segenap jajaran pemerintah Desa Jati Baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu, bahwa dari kegiatan lomba tumpang ini mungkin secara atau yang telah dilaksanakan
dilaksanakan tadi itu secara objektif kami di sini ada penilai khusus yang mana kegiatan ini yaitu dilombakan untuk juara tumpang, untuk juara 3 yaitu dimenangkan oleh Dusun Jatiroke. Yang kedua yaitu adalah Dusun Kalihuri. Yang ketiga yaitu yang pertama, juara pertama itu adalah Dusun Hambaro. Itu untuk lomba tumpang. Dan juga untuk kegiatan festival atau pawai dongdang untuk juara yang ketiga yaitu dari kelompok Tani Sari Rasa Dusun Laban Sari. Yang kedua yaitu adalah Dusun Hamba. Juara yang pertama yaitu adalah Dusun Parigi, yang mana penilaian ini itu semua penilai atau tim penilai dari kecamatan dan juga dari Kapolsek Kecamatan Ciasem dan juga oleh Ketua BPD. Jadi penilaian itu secara objektif, kami pun tidak ikut campur dalam kegiatan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Jati Baru atas terselenggaranya kegiatan Dua Tumi ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haturkeun nuhun nembe anu sakumaha parantos diuringakeun ngeunaan perkawis lomba dongdang sareng tumpang. Kadangu ku sadayana malih kapuping ku simkuring eces kalayan jeung atuh salajengna simkuring sakumaha nembe aya reos salukate parantos teh aya di acara kantun langsungna acara wayang golek. Kalayan bulan 3 bintang kanggo saruk-saruk di sini. Nawa itu bokalan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatu bapak-bapak, ibu-ibu, saderek sadaya hormat simkuring. Mugi bapak-bapak janten simkuring kalayan asmata semisuna wayang golek tipu jaran iri harja atau nabi iri harja tilu anu dipimpin langsung kuki dalam angkatan orang dalam Yayat Sudarma Sunandara Sunari kalayan matuhna di Dusun Karangsungi Desa Manyeti Kabuku Kecamatan Dabuan Kabupaten Subang. Salajengna simkuring sejasa satu acara nang diberduk nanging tekenat-kenat puji syukur alhamdulillah kehadirat ilahul Kagusti Maha Suci meh dina danget ieu simkuring parantos tiasa nyaosa karena amanatna sakumaha pamrentihna Bapak Lurah
kali reng-rengan atuh salajengna mudah-mudahan baik kasayan manah bapak-bapak sadayana kenging walaran ti kersana Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya amin ya robbal alamin sugri pamiarsa sadaya simkuring bade ngalaksanakeun sakumaha pancen ti bapak-bapak anu gaduh maksud syukuran perbuatan bumi anu tadi parantos dilaksanakeun kantun ayeuna panjenengan acara hiburan oge parantos tiba waktuna atau napi cunuh karena waktu di panang rahayu ningan karena mangsa nu di panang utama nitis karena banci nu di panang lestari hiburan anu dianti-anti kiwari parantos sayagi mangsana parantos dunia kalayan bapak-bapak sadayana parantos ngelalku ngitung tahun ngetang bulan ngangkat narelekin poe di awit dugi ke akhir micang-cang dauh lima tuh dugi ka dinten tadi wengi ieu acara hiburan parantos hempak merbayar sadikana siap rek nanging sabeajana pun manggung mentas acara pawayangan anu bade digarap ku kidalang urang sangatkeun heula tawis pamukalawan hiburan mangrupi lagu buka kembang gadung kalaya hampun ieu sanes lagu wajib margi hukumna wajib dilaksanakeun jaranan dilaksanakeun tangtos bakal aya pangapan mung ieu mah mangrupi pangeling-eling ka para leluhur seniman anu nyiptakeun lagi dugi ka ayeuna hiji tawis aya bacaeun urang sadaya ai hartosna kemangga ai kemangga terus uningan mah sapertos nu dibeungkeut ngagumpal maksud nama panginten janten cepengan urang ulah lupas antawis kesatuan sareng persatuan kanggo ningkatkeun daerah urang anu aya di dieu rupina kapisaur kujalaran waktos parantos dugi kana waktosna urang sanggup tanpa mukalawan urang mangrupi lagu Kemang Gadung anu bade hariringkeun ku 2000 juru kawin kalayan priyogi karuninga jenengan palih kaler upami telepat ieu Ibu Yuyun Yunex mohon alias si gagak ngelah anu alamatna di Kaungan anu kadua ieu Neng Cucu Hayang ya keun we da Neng sadaya adi rumaos gitu alif disebut Neng ieu Neng Cucu anu panglinggihan di Salahaur di Palihwetan pamaget tujuh manerus nyangakeun milih nang kolong pinggan waktos lagu anu maksud kapihatu Kembang Gadung wilujeng mengi wilujeng nonton wilujeng aleueun wilujeng ngadangukeun nyangakeun
Lengser namanya kapihatu buka kemangga mangrupi pawawan sarajengna cagi hari ini di biur kami urang penjelasan
dilanjutkan karena acara wayang pada garapku dalam angkatan merak dalam Yayan Sunandar Sunar. Oke, teman-teman, badai ngabahas judul carios anu maksud kapihatur mangrupi carios cara limaku antawis karangan sareng jalur anu dianggo judul dawal malu nu jadi ini wilujeng dingin wilujeng nonton wilujeng ngadang saya awal nama kumaha nu ningabat nyanakeun waktosna kang tidak. Hola.
kebangun ngadep puas mantra-mantra winulan biasa sorotin gantinan pamuti sing carita Jika
Yang perkawis eka lawan dasa eka hartos nipun semiji dasa hartos nipun puluh biasa di para bali alapan kasaputu mawali kabubuh ilmu jembar jaya ada putu liga papa ini kaslami dasa sekarang pemirsa dari rumah dulu di bawah dari tanah harap yuk kedadosannya pun aksara tigang biasa aksara sekarang pemirsa dari rumah kita di bawah dari tanah Jawa yuk kedadosannya pun aksara kaidasa aksara kaidasa Hana caraka data sawala pada jayanya anak kebatangan halangi sikap lampit terapar bujangan aksara kaidah saya ikut dipun pejadeni mahapapan hana caraka tibai wetan data sawala tibai hidul pada jaya tiba ulang lama gabatan mati baik galon sadina ya tutup sadina sabenginya tutup sebengi kawilang pakapungan apa jang aku nyupasin tergemar keparoh jinawi apa yang dawa kocapane kunjung dhuwur bawane pasir samudra ukir gunung loh jinawi murah sandang lampang kacarias di pagelaran Jawi di gigi kampungan sedikit nyata di pakampungan di Tumaritis anu kalebet kau berkon madukara harinya tindak di Tumaritis anu jadi sesepuh pakampungan gaya kadapa ya eta kisabdo palon alias Semar Putra Pawana
waktu kisah satipun geneng hiji putri nyaeta kakasih Dewi Setiaragen. Lan hingkang putra kakasih ini pun sastra jingga lan nalagareng. Harus sinawakos kieu tungkul hamari peludat nyembah naribal sabda hadri ningali pamor bapak ingkang sampun bisa tengai beberat dia bisa tinggal binatura
Hati
Ya saunira dan panjang ya senangi ya saka wala pakai dedikasi Semar yang bergelar Semar muncul pak kuning Semar yang bergelar Semar muncul pak kuning
ngotekrak wayang sakotak nalung ti wayang sapeti jauh tina dirang dan tina awak tebih tina wujud ayeuna mangsa muka riwayatnya terpagelaran anu digarapu ke dalam kandabuan anu kacarios di sumaritis desa kenal Gorowong anu kawon kuon kita nagara Mataram Sabdo palon utawi Ismarura Pudrapawana anu tos ngariung deui patempatanana sasateuning geneng kuieu hiji garwa nyaeta setirake lami-lami ngandi kakadaling lisan ma bebek anu satya satuhu kalau jadi salah tiap kan dia kapayun carita cu sok kapayun kayaknya sok dia guys yayan kaulah tipayun pada ngatur ke semua pangabakti mulia ditampiku pengesal diterima ku bapak nyai kayaknya terkawis pikiran tatati diduga sarang peryoga kanu jadi salaki yuhur ke dihapunten kakang Semar bojo akang nu satya satuhu di Hampura kurang pada saling maklum sok sanajanti bapak pilih masih melengkung bekasnya lahan besing tenu gemakeun ti sarodot non ti sarodot letak Hampura bapak geus sami-sami kaulanu aya pikir sanaon panglawak insir layu panjenengan alon-alon bae apa lain ngelupasnya tong lupas ya kalaka dulutan geus ya dipayun dirinya ke semua bagus ke bapak bukan gamak diterima curang diterima kasih cepot sok sanajan cepat goreng patut lu becek lu jadi kota Makassar oh di alas asap duka hiru aing atuh pikiran catat diduga serang peryoga ka bapak we kamar apun teu kasuhun nyimar bulan katedama bapak oh kita rimanya di Hampura non sagala rupa kasalahan kita rima dia oke di Hampura geus kasalahan oke sabalik dina jantik mah oke daya bedana Hampura emak kasep yo ampun jeung aing mata Korea boga pamajikan dia kitu tah geusing teh sarageun emak cacak anak sampean di sebenarnya we nah bagja boga ilung kawas kieu mah bagja pisan nuhun mak areng su kapayun
Allah geus bari dieu oge sarua bae lah ada dieu kahareup diupna dilakeun jododopna geus sambil kuliah sawi ya cucio kahareup pindah nah deket-deket biar kita opi mesin apa wasirai tumpak mobil gitu yang diharap pasti abel dia murah makanya ayah kalau ya bapak sadayana para putra iya mah asa wajar turpayus bapak nanya kanu jadi pamajikan setahun sekali wajar mun bapak teh nanya kanu jadi pamajikan besing aya kasalahan besing kurang ngegemakeun maklum dikungkung ku bapak anu puluh-puluh tahun ayeuna can bisa ngegemakeun besing kurang usaha bapak hampura sawangsulna sami-sami sareng rayu ge kitu bilih pirang ngegemakeun dina pembaktina kanu jadi salaki tong ditanya deui pokokna emak macak jempol memuaskan servisna lumayan ih marukana teh kumaha kembali kudu mangatan budak orang besing ku bapak di kungkung tadina sampai 70 tahun emak ngarasa ngarasula dibawakeun anakku satilu-tilu besing ngarungsingkeun kalau jadi pamajikan kalau jadi indung sok sanajan ngarungsingan ge atuh lamun anak rungsing teh leuh atuh kumaha atuh mere semangat kalau jadi indung nepi kaki cacakan boga anak teh pan berdegong buntangul serius najan buru palung modoge-loge eta teh Pak anak urang najan kaula indung sampeuran dan asaka indung sampeuran asaka anak pribadi asa anak-anak pribadi geus jadi lautan hampura anak pusing indung mah teh ieu pusing syukur masuk sok sanajan ku bapak teu dipake anu hade sawius teu jadi ukuran eta mah kagantung janten emutan perkawis harta mah itu tong jadi emutan nu penting masuk ke mahiru bagja hirup di alam dunia sok sanajan hirup teu gaduh naon-naon tapi kangerai daya ngeluhna moal nah syukurnya ini nah Nah, sudah nangis. Nyau. Kunaon? Muncung jadi kuda tua.
Kayak yang muntong diharapkan anak atuh. Turun di panggung sebelah. Tah eta teh hiji saking kusono kanu jadi pamajikan. Cing cirining teu karasa. Tah cilain di mana engke boga pamajikan teh sing kawas kitu. Sing kawas masih lain. Sanajan ku bapak kita sarsara balangsak teu ieu pusing. Dengan Rasulullah esturi ngabdi kanu jadi salafi. Dan nyala mau dibandingkan dengan tukang goong beda. Lamun tukang goong sapoe teu menang duit wah kodar. Loba gelas ngabeng. Dekap bagian duit lagu dikasih lagu ya. Mana sudah duit lagu mana gaji kan ikut boleh itu kalau telah ngomong itu tahu kan ngomongin batu Palingan nggak mau masalah lain. ya itu ngomongin batu tetap dorang ya ayat dari mana bisa ngambek mana mana ngomong gitu tuh center juga dah orang di rumah awak apa gitu dia mau ganti center bapak sakit tua jadi pokoknya itu wawadi kan jadi pamajikan jeung anak bunga sing jadi contoh anu patotos kersilaing saya tah bapak teh dek nanya kan jadi anak wireh dina waktu kumpulan ieu dina waktu ieu saurang eueuh datang asal eueuh eta kursi ka mana si Jawala ya rukaya kieu bapak naon ka mana si Jawala eueuh mana epot ka mana cing calukan kita ka dieu tadi masih Jawala ti bapak naon ja amek-amekan wae amek-amekan kumaha keur ari bapak teu apalin bapak yeuh bangga-bangga eta kacau dituar ai cauna mah poe dijual nyamoran tinggal takala bro mangnuarkeun bro ya cakai di mah aing nih neug kieu nah udah ya asup ke kadapur eta komo mah buah kosalu cek alawar gua buah kosalu ai samina apan beak wae pantes deh komo eta mah cowet bot cowet kuku gue kayak pincang loh kok bukan cowet-cowet hijina gini leyak kayak ai sabara lu apan beak wae di gua siapa nah cing panggil jangan cek bapak cek aing mungkin naon aing mah hubung ka budak leutik ngan dititah beureun mah aing keur ngangon baheula reng penggat
Pray. Ayeuna mah ini kita teh. Calungan. Tehang. Hari nu pangletik teh mah kugaekan. Ayo meni ampun. Mesin teh dibawa nabuh lain. Nah gitu rek leupas dina rombongan ieu. Jar. Ayo mah jeung ditanya wae. Silain ya. Ulah saudara, ya. Ayo tidak kumaha di Jabu Poros. Dawa, aduh, tadi dawa. Punten Bapak. Mangga. Sampurasun. Sampai sakali air. Hapunten nu kasuhun jeung marhapura anu katedak Bapak oge mah ditarima kunaon henteu moral bak jaga diuk Bapak rewas ieu waktu kumpulan anu saurang rewas diuk Oke-nya hapunten we Bapak abdi ditanya lain di jangan aing di kemana ya aing jangan di kolong-kolong di jangan kape lagi di kapangi buru nama aing ngawani-wani mulai mana kapalula kita tanyakan miulaan ngira-ngira nune yang wajarkan jadi nepi atuh mun bebeda ka dieu ninggal teh kan tiheula gitu kamana si Jawa rapinya kan antep nu gelo mah kita tadi niangan dewek melang kamu jadi adik ayak naon gitu ya ulang-ulang we teh ayak naon cing ngomong kalanceuk lamun hayang naon jeung beusi teh wani ka bapak ieu kalanceuk sok bijak beusi ngayang jadi orang luar sok Cok bebejak apa? Ayah naon ya? Ayah naon? Itu geningan bangunan landangan tanyeri. Ayah naon ya? Sok. Ayah naon ya? Apun tenu kasuhun di marhampura anu katedak ka Bapak. Abdi teh Bapak Gusto sabi luka langkung abdi teh lumampah Bapak. Lumampah abdi teh ka sawah dan lumeh sawah teh geuning syaraat. Dina huluwotan teh pinuh ku plastik. Taku abdi teh dikorek-korek geuning angkatan plastikna. Nah, atuh tos kitu teh abdi teh wih bari nyanak pacul ngamanggul pacul. Udah saya teh mah getol buge dae ka sawah. Si ieu mah dae ka ngalektor sagala rupa. Dae ngarin baraban sapi baraban. Yo, aing mah
Kunaon aing mau hukut naon di paraban teh daek. Nah. Kunaon? Ya aing ku aing di jeureuna mah dikucek eta teh. Di paraban teh daek. Tah budak teu mikir mah da nanyakeun. Oh, nya kunaon di paraban teh daek. Kok kunaon? Gede. Teu geuring teu naon. Kok gede? Kok di parapan teu daekeun. Di parapan teu daekeun. Oh, di parapan teu daekeun. Dah goblok. Mangga bila-bila teh. Oh, di parapan mah daekeun, da teuas. Ibarat mah jauh. Mau daekeun di paraban mah di bereban mah. Lamun di bere hukut daekeun. Sia mah katipu wae. Lamun di parabukut daekeun. Aduh katipu wae. Sok yang hayangna sadugina abdi teh kaparapatan kacaket lebakeun sakola. Nah jebul teh aya murid budak sakola 5an. Ari pokna teh kieu, "Hei Mang Dawala cenah ka dieu heula. Urang ngopi di dieu." Ajakan ngopi ada teh. Ajakan ngopi kan? Oh, ajakan ngopi. Aya kopi. Lumayan cari kopi hideung. Nya abdi teh nyimpang we dak karunya ai sugan teh nanya naon bising tugas di sakola teh apaleun. Gitu abdi teh. Nah, ai poktek ieu Bapak. Ai budak sakola teh meureun apal. Sering ngalajo kana wayang, apal kana sejarah wayang Bapak. Apal lakon. Tah ai ceuk budak sakola teh Mang Dawala Ari Yudhistira iluna saha? King teh Buntina Librata. Ari Bima Buntina Librata. Arjuna Buntina Librata. Nakula Sadewa. Tah eta mah beda indung. Di Dewi Madrim Nakula jeung Sadewa. Tah abdi teh cenah bade tumaros Mang Dawala. Naros naon deui jang? Ari Mang Dawala anak saha? Jo gitu wae Bapak. Abdi teh luas Bapak. Make curi. Bapak ini abdi saha? Apa ini selain teh ieu tak ieu? Tiba ulah ge patieu. Ieu jang ieu ini selain teh ieu Dawala ya tapi tilu ieu Dawala. Oh janten ibu ini jadi indung abdi teh eta. Heuh. Kepunten Bapak sakedap. Bapak ulang kuninga. Waktu kapungkur Bapak nikah sareng mate pan abdi nu ngalamparna teh. Nya, ampun, Bapak. Apan abdi nu nyana keranjangna oge. Nu nyana kuntelan teh abdi. Gareng-gareng hayam. Si gareng ngerek hayam. Airi si cepot tengah nyawe meuli baso. Kebagian alas ya enggak? Nah dileleung gitu kebagian alas. Hari itu budak saya saha harita tetangga. Itu Bapak. Panuhun wae Bapak tiasa ngajelaskeun saha atuh ari indung abdi. Da imam mah eteh mah indung sampuran. Saha atuh menjadi indung abdi Bapak. Malah aya cek paribasa cenah munjung ulah ka gunung muda ulah ka sagara.
Munjung teh kudu ka indung muja kudu ka bapak indung tunggulan rahayu bapak tanggal derajat dorakati indung ti bapak pan aya paribasa mun kayu mayuran dipake pamikul bengkung dipake pangirat bintang dipake lincar bencar paling untung jadi gambaran beurni cekek awak ditincak paling untung melangkek kotor ka abdi teh saha atuh ari ibu abdi tos karunya teh apa dia dawala ieu inu jadi anak teh pa dieu nuhun mah nuhun emak kanyaah ka abdi abdi gering sekaligus emak jadi suster di mana abdi lapar sekaligus emak jadi koki nuhun emak nuhun kata pikisan ku abdi mah ngan abdi teh bade naroskeun saha atuh ari indung abdi nu salah jelasna mun maot di mana kuburanna lamun aya keneh di mana ayana cobi bapak nyurkeun keterangan nyurkeun barang ieu da wala naroskeun ieu saha ari indungna ieu da wala ai Semar Badran aya tetap umur ngarus kaduh usia kebiasa ieu ngajelaskeun saha ari indungna itu atuh Semar ngororos tanpa pertos akitan ayo nakah ka ngaleos bapak ditanya kitu-kitu wae apa dia indung hidup pada wala nuhun mah nuhun saupamina ayeuna abdi teu diterangkeun saha atuh indung abdi bade hajat ka sawarga maneoka abdi bade nepangan otipati jagat tata pikeun naroskeun saha aya indung abdi jawab abdi-abdina teuing kaseh narimakeun pisan kana kanyaah nu jadi indung nuhun mak nuhun ditampi pisan kanyaah mak tapi abdi teh hoyong terang anu aslina indung abdi saha abdi-abdina teuing dawala nya lamun ayeuna yang apa indung bapak mah non indung ayeuna rek maksa ka sawarga nu ngidoakeun hukmahnya kasep simbeuna keterangan nu tantu nuhun mah ampura ana dipikir-pikir tapi aya bener nah kakareka pikir boro-boro si dewa anu adi cacak dewe oge saha di induna dewe reng juga apa sih tong nanyakeun indung lah niangan awewe lah lomba Tangan di ciput, Ren. niangan nu make ciput eta aku indung tong sok kitu kudu apa indung urang teh saha nu aslina nah musim konten urang kita niangan indung terus indung mah eta nu make ciput berarti eta indung boro-boro aing di paneun sia gitu lah ke apa tapi ayeuna gimana saya lagi ya satuju lamun urang hanjat ka sawarga Lama tadi. lalawora teuing si daeng
balik nggak bayar. Ya, Karena gampang. gampang. Masa warga teh. Kasa warga teh yo, kudu boga yo. Surat teh. Kudu jelma bersih. Kudu jelma yo. Pinu persyaratanna. Teu meunang make pakaian model kieu. Cuma nang melala gedung kieu mah. Kudu make pakaian bersih. Divaksin ya kudu kali. Da kuring mah hayang niat nyanyakeun menjadi indung. Yo. Sadangkeun lamun ka sawarga teh kudu divaksinake kieu kali. Kalau bala-bala euy. 3 kali ya cukup patos. Kakarek 3 kali. Si lain mah 3 kali deui. Ye, kabina-bina teh. Tah ayeuna mah kitu. Urang kasawarga wae Nyata-nyatakeun di urang jelas. ari urang kasawarga di mana ongkosna deh. Biasa kapal urang. Urang mapai-mapai we urang sugan ka Bapak Lurah ateun. Basa Bapak Lurah, Urang daya. Bapak Sekdes, Pak BPD. Pak RT, Pak RW, nyumbang ka urang. Nyumbang salam dulu nyumbang. Lamun teu tuh amun. Karunyaan. Birago teh karunyaan ka urang jelema sangsara. Urang teh niat hade rek. Pasti ngurunyung. Tapi dipikir-pikir ai jelema ya indung bapaan heuh. Roban heuh. Aya indung aya bapana. Tapi aing nanyakeun, "Bot, nah kenaon? Lain aing mah sok keder. Aing melakcau jol-jol anakan. Aing saha ari indung bapana cau, Bot. Kalau mikiran cau. Allah cau nage. Lain Allah cau aing melakcau. Melakcau aing jol aya anakan. Ari indungna saha? Setiap boga anak teh aya bapakna. Ya indungna. Sabab indungna teh kan ajuru anakan. Lamun anakan teh berarti ajuru. Tah, berarti ya indung aya bapak. Cing saha ari indungna cau. Ngaran indung cau saha? Ngalilir aing situ. Dari ngalilir aing tanyakeun aing indungna cau saha ngaranna. Aing mah teh nyaos teh indung sorangan, aing indung cau mah nyaho. Naon indung cau saha ngaranna? Ya moal dibejak. Apa nyaho? Heuh nyaho aing mah. Tah, lamun disawer tah, ku Bapak Lurah jeung dibejakeun indung cau. Ngaranna teh. Cok, lamun disawer ku are rek dibejakeun indung cau. Urang dia ge moal apalin. Da urang dia gimana apalin ari indung cau. Nah, Bapak Lurah jajak kalau minal kasiron. Duh, ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Bapak Lurah nuhun pada.
didoakeun mudah-mudahan sing panjang jabatanna, sing panjang umurna, sing loba rezekina. Hah? Dicopot ku dalam. Kakarek gunang salamar. Sang si Bapak Babin Mas. Babin Kartid Mas. Sok. Bejakeun. Moal waka. Tumcan disawer ku Bapak Babin Mas. Makanya mahal ini. Bejakeun. Buru. Beli bensin gencan mahi aing jauh itu teh ongkos dari. Makanya jeung kamari ya. Geus aing geus bejakeun atuh saha bejakeun. Moal. Aing macan disawer ku Bapak RW Bapak RT mah moal dibejakeun. Moal. Mun datang Bapak Babin Mas ka dieu tarik dibejakeun indung cau. Lamun hayang apa? Sok komersil teh euy. Mulut suarane. Gak lamun jadi bejakeun berarti tapi ka suku ge kieu we enggak. Panas dia lakonkeun bae tamat ge. Ayeuna mah nyatakeun lakon indung cau. Ke di saat lamun aya deui nu datang ka dieu mawa deui tah. Heung nyawer ka arek dek dibejakeun indungna cau. Oh teman-teman teh ada teh. Teu meunang. Mikir lagi aing teh bangga yo. Sakolana ge meunang ongkos lagi tinggal isu. Maka jauh aya sakolana ge. Bapak Dokro nyahon mareng. Sok. Bapak Dokro nyahon indung cau. Sudah ini ya. Ayo. Sa. Bapak Donglo sa. Pak Donglo. Indung cau sa. Ya, berarti teh nyawa. Cok, indung cau. Pak Haji Adam jajakan. Paku Haji Adam. Tahu jawabanana dah. Nah gini beda jeung tadi. Ieu mah atak kene cauna ge sapean. Kita wastu tahadi. Geus bejakeun. Bejakeun. Lain insiden kan dalekan aing we. Cara nyoro-nyoro haca aing kudu sigareng. Amit-amit teh. Bili bapak teh acan apa indungna cau. Ngaranna cau. Indungna cau. Saha indung cau teh ngaranna. Lamun si daing taluk ye dengek ngaranna teh titik. Gini titik. Gini kan banget titik. Ya. Ayat samemeh na titik teh ayat karandeng. Saha? Bu. Jadi bu titik. Nah, setiap ayat buke berarti indungna. Ya, bu titik mentang indung cau. Bodoh ya bang. Tak ayeuna bapakna. Ka bapakna cau sok. Jawab. Apa urang aya indung aya bapak? Urang teh nyeangan indung tak ayeuna bapak-bapak geus aya urang mah. Tinggal nyeangan indung. Tadi indungna disebutkeun ibu titik. Tak ayeuna mah bapakna saha cing.
bejakeun. Aya naho? Saweuleuh ya. Indung nama kakarek geunang. Ngani cokotan kakarek menang dalapan dua lamar ke jeung lupeang. Teguh dah bapak cau sah. Sah tuh ya. Selain hotel ini takut maju apa? Cocokan bijil panghula nah. Ngadahar uyah ti heula, ngadahar lada ti heula. Ai pengalaman eleh budak. Eleh sileng. Saha dibejakeun ari bapana cau. Moal ai teh sawer mah ieu dengekeun. Lamun nabuh deui da ai rek dibejakeun. Ai teh nabuh ari teh sawer mah moal dibejakeun. Moal dibejakeun ayeuna engkeh lah lamun nabuh deui. Gas. Sakitu ya. Lamun teh apal mah engkeh deui. Ai hayang nyaho. Lamun disawer ayeuna rek dibejakeun. Kabeh gerek dibejakeun. Pengalaman teh aing jauh. Guru teh ti waana lain. Guru naon ka waana? Musuh. Nyambung. Sok bejakeun. Sok tebuh. Gas. Rokaya aing menangkeun bensin acan. Jauh kene karena meuli bensin rupa kene kurang. Makanya mobil ge 3 aing mah bawa teh. Bayaran teh 3 mobil. Gas. Ayeuna mah ayo urang mapai we yuk. Urang keangan, indung urang nu asli-aslina. Sugan aya beja anu pasti. Ngadenge samping bawaan angin frepat bawaan beja. Sabab kieu cek beja ari mang guru teh cenah adi bapak. Adi bapak? Adi bapak. Ngan aya di jagat Suralaya di alam hukum. Piraku tina omada ka. Itu apal kana sejarah eta eta teh mang urang. Maka urang wajib urang kaditu itu silaturahmi kan jadi emang. Wajar pantes urang. Yo, di mana si lain hasil agak salpang memberikan sepeda we anu aya kiriningan teh gini. Gas. Dipangmeulikeun ke aing mah ya lamun numpak mobil ge hayang diuk teh dihareup. Marah naon? Marah disapa nu bogana. Yes. Ayo urang mangkat urang buru-buru lah. Sok urang mampai we hayu. Hayu kira. Sok. Ai teu milu da ieu rombongan. Duh. Sente digaji lagi. Geus milu we. Alhamdulillah ya. Bagja dina peuting ieu urang ditepungkeun jeung khususna urang Desa Jati Baru nya. Jeung ais pangampi ti pupucuk pamimpin Bapak Lurah patut setapna ka Bapak inohong nu aya di dieu bagja
Jeung tepang gitu sih jeung Mang Cepotea bilih lali daya di payung. Bagja mudah-mudahan itu dina raja syukur binikmat buatan bumi nyukurkeun kana hasil-hasil ti bumi. Bagja urang dieu geus bisa syukuran gitu ya. Cenah eta tahun-tahun anu katukang teu bisa syukuran kekayaan ge pangawas kitu baheula. Aya panyakit anu aya wabah anu keuna ka urang sarea da boro-boro urang dieu abdi ge aduh misaat pisan. Alhamdulillah tadi ini jajak kalau pasien Bapak Lurah kasus staf-stafna ngulem ka urang sarea dina raraga buat bumi mudah-mudahan ieu sagala rupana singkat petik hasilna kalabuah mulus terus gembleng salamet Bapak pamimpinna salamet masyarakatna kum sadayana umumna sadesa Jatim Baru amin. Atuh para patalina sing sugih mukti padagangna sange Jembar kaum uluna ulah rek dipuk ulah nepikeun ka jadi patani kantun kadaki sing aya hasilna. Alhamdulillah jadi katingali tadi mah muni kita di anak-anakan rame pisan aya alhamdulillah pada gini aya bujuk pamimpin aya Bapak Bupati kadi ngahaya ngalayan jarang-jarang desa sejen maka kadi yang Bupati alhamdulillah muga-muga we sadayana sakieu salah kabeh masyarakat Jati Baru umumna sadesa mudah-mudahan sing kasurupan Asurupan pun nama dia naon aja make cek asurupan aya ngakarana tege kedora sama lain kasurupan gue yang lain kasurupan ku mbah tapi sing kasurupan ku rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Mata kenge kedora dong. Kena eta wes Asurupan pan gitu. Ngan umpam mah sakieu we titipna ka masyarakat. Kesatuan jeung persatuan teh kokohkeun deui. Gotong royong aya paribasa geuning aya nama aya insaf bermasyarakat insaf bernagara sakedap deui mangkani urang teh dek ngayakeun hari ulang tahun kemerdekaan Republik urang akan apa lain sloganana Subang matu aya Subang gotong royong Subang Jawara Jaya istimewa sejahtera Jawara mudah-mudahan ngan ulah hilap anu nomor hiji nama PBB sing laksanakeun ada apa ai masalah PBB mah lah disebut merdeka teh eta ge sarua wae lamun di mana urang geus kemerdekaan teh ku rajin mayar PBB ge eta teh geus kana kemerdekaan apa dari rakyat untuk rakyat ya tah eta ti urang ku urang ke urang hasilna ge gitu di mana lamun urang can lunas mayar PBB teh buru lunasan saya gitu kita benar ayo semayang apa mau ditagih berdoa itu udah kita gitu ya katanya mudah-mudahan
sadayana sing panjang yuswa sing ragu milik. Mudah-mudahan masyarakat ieu Jati Baru dina rezina nu jauh tulung malang datang anu caket sami ka koreh. Dina melak nandur malawijahna atuh parena sing panjang akarna montok tangkalna hejo daunna leubeut buahna sing kapetik hasilna kala buahna. Saprabdanipun Barang nuju yeuh sastra jingga nyarios lumampahna ieu teh tumaritis. Aya sarombongan anu datang. Aya rombongan di mana aja? Ya tadi nagara Aspina wireh ajeuna kenging wangsit ke dewa saha anu bisa nyegah kana maksud wala bakal diganggunya upayana. Aku sumah-sumah di kamane gede resik kumbayana. Asep Aswatama Jaya Wikata Jaya Citra Indah Citra Indah Tingker ada keluar masih keluar alas ada siapa saha mending goreng satu yo ari nanya kayak apa kieu kudu aya gimana saha yo sing pengganti koro sebat gerai saha mau jadi duit gitu mas. Mesin tekan, tetap. Reng, ada reng. Ayah nolai. Waduh, ayah saya macenggekan. Ayah nggak nyumput, oh. Aku gua ya pak. Kerti. Sawale kajero, sawale tuh di luar nih.
Samya pati samudra sampurasun kan sampai mereka mana dia tuh si mana nggak ada Raja kaulah. Ngade bisa jubur gini. Pada tumar itu ayah perioginal. Kamane? Mana bapak mana? Bapak selain, bapak selain. Mawi gaya, jelas. Kamana? Satu ayah bukan kamana. Ini tanpa pamit, tanpa serius. Buka kamana? Asik ya kan? Ayah itu. Si cantik ayah. Ada. Takdir sebenarnya. Bangga kau datang takdir jaya dia. Kami omongan aslinya. Bikin layak kasar tukang mau ayam. Ikan tangan dewa sawarga ada tanda bakal pasung ada orang asli nama bakal begitu nak ada menjawab wajahnya adil-adil nekat deka sawarga sedang di sawarga nimbulkan panas wabah panas bidadari sinjari kawasan terbuka sebelum ngagok turun kemang-kemang pada layu anu jadi gara-gara sudah walah hanya ke sawarga nah bener enggak saya dekat jadi menang. Angkat model yang marah runi ada dalam mata runi dia kata warga ayo. Boro-boro mana ya nukil patut dia. Jelma bonghar. Jelma suci. Allah sebisa. Harta lagi dia udah kasih nabuni dulu, belum dipantul ngalayan itu ngai mah gak nak, jangan ngelanyani. Ayo mau mana? Biru kamu terus orang terusak, ayam ka sawarga. Biru kamu sore ngai, ayam hanya ka sawarga. Tujuan lain ya pesak anu dalapan berkis di imah geus itu kewadahan duit dari uang ari nu kipalut bayo jelema kumhar loba duit sekalian paparasan besok 2 kuil. No
dibayar. Ayo nu gede orang mah gimana ya sih? Lain ari nubun masuk ya kata orang. Hah? Ayo nubun masuk ya kata orang. Ada kan? Ada kan? Sayang si lain yang Jakarta. Sayang murid itu kayak miskin. Allah, Allah, dia belum nama Allah. Lu belum nama kerajaan, cara. Kepatuhi. Juga nih sodako. Allah, sodako Allah. Oh, nah, diberian. Usaha, usaha. Ya, sekalian RT nagihan pajak. TV di gedean, goreng kutukan, nyumput. Bakat tunggal hama gitu. Juga nih kembang ke masjid. Allah. Nah, masjid yang di Sumbang. Allah. Kau di Sumbang. Dari sebenarnya masjid dari saya. Benar gitu. Baru juga ada nelo di mana dulu. Juga memang selain rada ini geus cuma ada. So, tek nanya sakali deui. Batakeun maksud jeung tujuan maneh. Tong terus. Lihat, besok. Mundur. Ini jumlah cerita. Ayo panjangin padukai. Baru kumaha batalkan maksud maneh hajat ka sawarga. Lamun jadi batalkan tamuane bakal cilaka. Oh gitu. Hah? Kumaha abdi lamun maksa. Oh lamun maksa mah berarti bakal kaya kesinakan ulang-ulang asilan. Sebab urang asilan nulis ke bandar tempat kantina. Di mana agen bisa ditahan? Ya, tempok. Tingali kumisna. Tempok, leungeun. Nah, tempok. Dina dada tatokna sam jaga. Baru kade. Dina leungeun kalajengking. Dina tengok tangkorak. Lamun, nah eta mah teh pisul. Itu di mana aswatama geus molotot geus moal aya jalan desa. Mamur, are. Ngamuria. Malukan ke rumah aswatama, yo, panglima di asdina teh ieu. Panglima di asdina teh ieu, sapereuh bakal jadi mantin kemulan. Kabulo, ada. Malukan kumaha? Neo kasih. Tuh tembok. Jaya Wikata. Gagah Sembada. Di mana lamun aya jalma ngahangkal basangkal. Paeh kapeta. Geus awan ngabuan. Oh, kudu sumur mangga. Tak upami kitu mah abdi teh bade maksa wae. Bakal maksa. Ya. Berarti kami bakal kayak kejirakan sari ya. Abdi tos dirasi kuat. Moal pati-pati abdi nekat hayang ke sawarga lamun teu dirasi kuat lahir batin. Coba aja. Bener.
abdi mah geus liwat hayang nanyakeun jadi ilmu saha aya nu kuring ya lamun hayang nanyakeun ilmu lamun amanah teh apa ilmu mana baru atuh buru-buru ge abdi mulai iraha apalah baheula waktu nalika Semar badran nanya leuleuweungan teh meureun makan ayo aya beru edenean Semar keur nangka teh boclek eta beru teh jadi maneh jaga nih Pak. Lain yakin bakal kayak kerja saudara tim sukses dewek. Di mana si lain dewek hari itu. Benar ya? Siap. Siap. Jadi tim sukses dewek. Jawa hidup. Benar. Lu marukan tu teh. Dewek mah nya sudah itu. Pakatnya hebat lah. Wah, jelas begitu. Dong disebut ke Citrayuda lamun kebisan mangkuk Sidawan. Citrayuda, Loti, Lula, Perang, Loti, gede hutan. Lagi gede hutan tukang perang, bro. Citrayuda di Bokal Majang, tinggali. Kumis, jalentreng, dada, buka, jeber. Asal kumis lamun dikoek bisa lawan. Gua kuih kan. Cing, bisa ngalagu kumis dewek. Lamun asal dikreset bakal bisa lawan gendam. Tuh. Cacat kumisna geus disada. Jaga. Tampok.
sada. Jadi sok. Tuh. Hiji, dua, tilu. Nah, tepuk. Kamu punya tiga. Babaturan. Orawa. Kapua ko goya mau segala. Baraya-baraya batu sasakola. Datang tadi. Masukkan bersaudara kali. Siap. Ya, pasukan. Ayo. Ya, pasukan berarti mancur. Bulu dong ini. Urukan. Sawayana waktuna ya. Berani matok dong, berani mati. Iya. Sangat boleh. Pasukan, kubur. Jauh-jauh, hei. Ayo, ayo, waktu dahar saya, waktu dijauh dari sini. Kuring lempang, mapai. Wayahna tangkap si Jawa. Siap. Di sini. Tuh. Jajar balik sebentar. Siap. Ya. Ayo jangan. Stop. Ya. Kanan. Salah. Ayo kanan manusia di mana-mana, bukan? Salah. Lalu lincakannya terkiu. Siap. Stop. Ayo jangan. Stop. Gitu. Ayo
Jajan. Urang dia, pasukan dia, ngajajan dia. Cek komandan teh. Siap. Ayo jangan. Stop. Berarti komandan kembali. Udah komandan hilang. Lain dua komandan jadi. Atuda buka komandan teh asep guling gem kita jadi komandan. Barang keras bikin komandan yang malah bener. Siap. Kepung waktu buaya maaf. Si Jawa siap. Hop. Siap. Udah. Kuning aja sud kuning apa? Beres. Hebat. Kuning aja sud kuning apa? Kuningan Yusuf kuningan beres. Ayo, aku gue. Kosok nyabakan barang batur. Demenang cibak sabak lamun lain mungkin. Kecuali lubogana rek dikitu kieu oge. Dek digulang gak perge lubogana matu jadi halang. Lain syukur hei ulah sok cibuk sabak. Ieu barang batur. Ada barang batur dong. Barang batur mah ulah sok disabak. Gitu. Menang lamun barang batur disabak. Pamali lainmu. Lain ai mang haji ka direk naon. Yo.
kulantaran sabungan loba anak sekolah sambuga ongkos rek meuli kampak mual untuk pakai kajual kampak mual juga meuli kampak awas Ray. Ayo awas Bapak. Kemana itu sekarang? Hiling saya. Ayo tadi tinggi bilang. Orang yang membuka. Sing percaya kain maka dia aing ngaletik barang mah gede. Oh, baik. Barang gede Bisa ngurus maraton. Pokoknya barang aing mah gede. Kajen ting aing ngaletik di barang mah gede. Awas. Waktu buaya nyarang. Awas. Pokoknya datang dari tuanya. So, kita hadir. So. So. Awas. Modal gue. So. Pokoknya gue modal. antar cuman Bisa melangkat gitu kemarin. Pokoknya barang lain kritik-kritik yang gede barang. Lain bisa gede gitu kemana ngurusnya ya. Menang urus. anak pemajikan mah diturunkan tiga Hari itu saya yang nyawa barang barang. Hayang naon eta teh. Wah isuk di bulan pun teh bari. Ada turutan rek ngarekam rek. Pokoknya kuai Bu, beres sigaring bisa gitu. Duh. Oh, sitar sawi. Aku mau mana lupa dia. Duh. Tanpa senyawa. Duh. Lumayan. Lain ngomong kalau belum lampai Yuni awas Pak, awas. Woi, woi,
bisa. Yes, tim sukses anakku. Tim sukses yang nama di sini wae. Awas. Kajian jago sakti mandraguna jaya wisata lakin ya ini laden lah perang kuku perang dari perang silsilah juga lah ada kakek batik maju lah. Oh,
Berteriak berkosong
aku. Ayo. Tempokan tadi terakhir semuanya. Sok. Usik. Sangat mulai. Ayo. Nah. Kurang izin. Izin. Citra yang ustaz suka kadangnya takut sampai jalan dia kajian paling kaya. Dua Nabi Asmina Citra itu. Citra ini yuda perang. Letik-letik tukang perang. Awas. Awas. Wes. Rasa. Pilu kosong. Wes. Tampil kok ditanya ngomong. Ayo. Bagi tugas silakan lagi kelas. Terus saja. Kosa. Mau benar. Silakan mau benar. Silakan. Mundur. Orang kemari pismah. Pasukan lagi obat. Jangan lupa maju daratan. Mundur. Sakrat sadaya Nabi Patawuran hari maragi kandes kesaktian lagi dawa aku bukit tuna di walalas terus panah Pandawa Arjuna yang menikang Arya Bima lan Gatot Kaca Kakang Wode Kakang Bima Yap Padilka Gatot Kaca Kakang Wode Hatuan Hehehe Wajib sakratan itu Raden Gatot Kaca hauma panyesa selesai bisa sosial tinat gendingan itu kepapa kaja selotongan panijar
Daya tak upaya
Mitra Dagu aku masih kena aja di Bogor di panggung aturan aku kasul ka wargi sedaya untuk pogos ngobrol orang paling ngaroko kita harus tabung satu kira jam di panggung luka kira sabar teman masih kena ayang-ayang di luar panggung sarang saparan dan ujaran kini harga hidup kalau yang kamu kawan bisa bayar anu masih kena ayah di payun jalakan datang rusna tidaklah mancing gawe wong iya hatukeun laguan nama di payun yang ngakeun lagu iya yang ngakeun lagu Sinjang Bodesan anu bade kami hatur Aku
we di mana aya dawala cegah sambean sampurasun kada si dawala kabir bagus ya, dari masa selanjutnya. Nah bener mana kita saja kita sawarga, ada maksudnya. Abdi teh ada sakawit mah abdi teh hoyong silaturahmi we sareng saya saurna mah teh duka pencarakeun mah duka kumaha. Kan abdi teh bade hoyong terang saha atuh ari inu bukan abdi anu asli na saha dawala abdi tekan sampean teh kenanya ke ini nya da itu manu di tumaritis masalah ibu abdi teh mah mungkin sampuran ta abdi teh bae ngaroskeun ka sawarga manawi urang sawarga apalun hoyong jelas upami tos teu aya di mana kuburanana upami aya di mana tempatna abdi teh hoyong tepang sareng menjadi indung hoyong tepang tos lami pisan abdi teh agan Dawa tapi masalahnya agak jeng terus juga Allah lagi jeng lah syarik hajat ke sawarga dikenanyakeun inu terus enggak artinya ya Acuk setiarageun mah lain inuna berarti ya eta mah teu naon kaula izinan lamun anjeun teh kadayang nyaho indung wajar jeung payus lamun anak nengat ini aya paribasa indung nganu bapa anu maiga wajar pantes minta dihampurakan jadi ini tak itu agak luhna ay bagja teh ay jeung anu ngarti ay nu ngarti mah geuning kieu teh hijina nuhun atuh agama wayah masuk bila sungsik indung maneh ka sawarga lihat antur sagaede jeung bae kastawuh deui kita baca kaleh ka ditu saulus satu kepada panjenengan di adil jeung bae kita nyorangan ka ditu Cirebon atuh pamit kitu mah permios agan pade angkat kebansa kakang gimana dan geuning bukti nama kieu bukti nama ieu teh sidawa teh hayang nyahan ini yakin bukti nyahan ini aslina yu urang sadaya doa mudah-mudahan seueur ka panggih teh ini jaring cerita yudawa maksud yang
maksad lakukan dawala. Aku kan Islami, yes. Dawala harus kita di pasian terang. Hari ini dawala ayat di martabat. Hari ini dawala ternyai kalbat. Randa sumpah kayu istri. Anu kakasina diri singgah ragen. Anu istilah semar itu kalian. Ya Bapak Ismaya jantan kedua semar badanaya. Pemirsa kaum dangu sadaya, jalanan ini waktu kapan rupina kali acara pagelaran wayang acara hiburan ulat rupina matos di popok teh. Ya udah tutup kebang pilih barang saya tutup lawang situ kakak merdeka. Sana ya acarana masih buset 50 genep. Sakit juga bintur saparkana pikiran diri terjadi. Oh sabanon taras tabaka dan akhir kawaki selaya aku terapazun simbol saparkana nahibur pilih kira memuasa mungkin cukup bubur jemar ampunan kata cak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pilih jam kampung peselaya. Buat